Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Siti Masito, kelas 12 IPA 2. Di dieu Abi bade ngaresensi buku. Identitas buku, judul Sosiologi Islam di Masyarakat Kontemporer, dikarang ku Ilyas Bayunus jeung Farid Ahmad, diterjemahkeun ku Hamid Basyim, panyunting Ilyas Hasan, dipedalkeun ku Mizan, nu ngadesain sampul Gus Balon, tahun dipedalkeunna 1885, kandal buku 85 halaman. Besi buku anu judulna Sosiologi Islam jeung Masyarakat Kontemporer ngajelaskeun yen dina rangka program Maha Besar Islamisasi Ilmu nyusun bahan-bahan pikeun ngarumuskeun saumpama sosiologi Islam, tapi jauh tina maksud-maksud anu sifatna murni akademis anu bertentangan jeung motif anu diayakeunna. Program panekanan anu diutamakeun dipasihkeun pikeun kasadaran misi para ilmuwan muslim. Eusi buku ieu dibagi jadi dua bagian, nyaeta hiji eusina muqaddimah jeung kritik ngeunaan sosiologi kontemporer, dua eusina ngajukeun asas-asas sosiologi Islam. Anu menulis ieu buku nguraykeun sababaraha asumsi anu dicokot langsung tina Al-Qur'an. Anu cek anjeunna mah Al-Qur'an kudu dipake landasan pikeun sosiologi Islam. Kaunggulanana, hiji, eusi ieu buku bisa ngamotivasi ka saban-saban anu maca, dua aya manfaatna kanu maca, tilu bukuna henteu kandel teuing. Kaenggerana sana loba anu teu kaharti, jeung mun macanan teu fokus bakal teu ngarti kana eusina. Kadua, dina buku ieu henteu aya gambaran nu matak pamaca babari bosen. Panutup, buku ieu ngajelaskeun tanggung para sosiolog Islam, nyaeta bisa ngaluarkeun parobahan sosial Islam. Jadi aranjeunna kedah yang dina milari jalan atawa cara kanggo nyieun strategi pikeun kagiatan parobahan sosial mangrupakeun salah sahiji pokok permasalahan anu paling loba dibahas dina sosiologi. Mimiti ti Ibnu Khaldun nepikeun ka zaman modern ieu.